Sampurasun sonori kuliner, tepang deui sareng simkuring tiara Doktavia di Warta Panganyarna. Ngebahas kuliner, jajanan anu keur viral, nyaeta kalapa Thailand. Biasana disajikan ku daging kalapa jeung caina wungkul. Ngan, kalapa Thailand di soreang ieu beda. Sabab jero kalapana diasian ku es krim anu tiis jeung jeli anu kenyal sarta dibere topping keju di luhurna anu ngajadikeun rasana leuwih variatif jeung pikabitaeun. Pikeun leuwih genrena, urang langsung nyambungkeun ka Chef Kiki sareng Sandika salaku tim reporter anu aya di lokasi. Bisa dijelaskeun Chef Kiki kumaha tempat sareng suasanana di lokasi? Wilujeng enjing oge tiara simkuring Chef Kiki Kurniawan di tim reporter. Bade ngajelaskeun kumaha kaayaan di es kalapa Thailand ieu teh. Es kalapa Thailand ieu teh sugan simkuring mah ngan jualan es kalapa we hungkul. Pek teh geuningan jualan oge mie baso, ayam sareng sajabana. Kaayaan di tempat ieu teh masih kene sepi, kumargi karek buka. Leuwih panjangna urang taros-taros we ka penjualna. Wilujeng enjing Kang, abdi bade tumaros sareng kalapa Thailand ieu teh. Nah, kalapa Thailand ieu tiasa jadi menu paling laku di Sata acana kanggo sata acan ngadamel kelapa Thailand. Perusahaan ieu teh ieu heula identifikasi heula targetna ka mana, terus pasarna di mana. Jantan emang disajikeun teh emang es krimna seueur, kejuna ge seueur. Jadi daya tarik kanggo masyarakat daerah dieu. Terus kan di Bandung teh can aya jantan jadi hiji-hijina jadi menarik perhatian. Oh, mun Kang. Terus pertarosan selanjutnya Kang kumaha upami wios tiasa dijelaskeun proses pembuatan sampai ka bisa kasohor kieu. Mangga kanggo pertama kelapana dikupas heula meh jantan menarik perhatian. Terus dipisahkeun si cai kalapa sareng kalapana. Si cai kalapana digodogkeun sekitar 15 atau 30 menitan. Terus satos eta di ieukeun deui di naon namina di mohon ditieskeun terus di kanu wadah batokkeun kalapana deui. Jantan wengke tiesna kaos agar-agar mohon. Siapa tuh Kang? Hatur nuhun Kang. Apunten ngawagal kan waktosna. Jadi kitu teh Tiara sareng pemirsa abi ngalaporkeun ti tempat ka lokasi di dieu. Abi esim kuring uihkeun deui ka teh Tiara. Hatur nuhun Chef Kiki kana laporan langsung ti Jalan Cipatik soreangna. Saterasna urang ningali respon komentar para pelanggan anu aya di lokasi sareng Sandika. Sandika, kumaha ngeunaan respon para pelanggan di dinya? Tiara, simkuring Sandika, titian reporter, bade ngalaporkeun pamadegan ti pelanggan. Punten Kang, tiasa nyungkeun waktosna sakedap. Mangga Kang. Di dieu kami salaku tim reporter bade ngajukeun sababaraha pertanyaan kalawan es kalapa nu aya di dieu. Kunaon akang leuwih milih es kalapa di dieu? Kusabab es kalapa di dieu benten ti es kalapa nu sejen. Nyata ayeuna tambahan es krim sareng keju di luhurna nu ngajantenkeun es kalapa ieu benten ti es kalapa nu lain. Selain menu bakso aya deui teh anu cek ibu-ibu teh enak ieu teh. Ada kelapa Thailand yang pakai es krim itu mantap banget. Oke, kalau bakso apa yang kering teh? Kelapa Thailand. Itu aduh, kenyang. Siap, hatur nuhun Sandika sareng samemehna oge hatur nuhun Chef Kiki anu parantos ngalaporkeun langsung. Wilujeng enjing sareng wilujeng deui kana padamelanana. Sakitu nu tiasa dipikahaturkeun, mugia warta kuliner ieu tiasa janten inspirasi kanggo anjeun sadaya. Hatur nuhun parantos nyimak dugi ka patepang deui dina warta kuliner salajengna.